nu neangan duit salakina ai salaki teh meureun anak mitoha ai urang pelit kami toha mantak mun salaki nanya mah eta emak geus bere duit emak kami enggeus pak encan pak geura bere sabaraha duit atuh pak atuh kumaha mama bae ih kakolot sok leutik-leutik kudu kitu teh pamajikan dusun ulah sok imah lain geus kolot jeung meuli seupah geus bere 40.000 aya penghasilan 3,5 juta ulah kitu ya bu pak makana urang sakali dikembali atuh wa'ajjilu bitaubati qabla an tamutu geura tarobat memeh maot ketika jelema boga amal anu jore brus asup ka liang kubur waduh nu pangheulana ngancam taneuh cek taneuh geura ka dia kesrek anjing rabik dia tiba heula ku yang ditungguan sektor alas doang cek taneuh bangsat dia cek taneuh leumpang di tonggong aing dia lelempangan di tonggong aing dia mesmel di tonggong aing dia nyen imah 2 tingkat di tonggong aing cek taneuh melak cau ge dia di tonggong aing melak lauk be dia di tonggong aing cek taneuh tapi dia kuat ngalunjak ka Gusti Allah geura dia ku aing digencet dia ku aing makaning eueuh mah anu ngabela brus be asup torojol be makhluknya gorengnya baunya congean nya lehoan sacenah dia cek mait eta makhluk Allah jawab atuh pugu sacenah aing leuwih kereng manehna aing teh teu salat dia aing teh judi dia aing teh maling teh aing teh korupsi teh aing teh zinah dia aing teh teu bener dia baheula ta aing diutus ku Allah titah ngabaturan dia diri sampai poe kiamat disiksa dia ku aing sabab ieu amal goreng dia aya nu ngabela eueuh mantak meungpeung can kaduhung aya keneh hayo geura jadikeun sungut jeung lengkah ucap jeung lengkah sing jadi amal anu soleh Haji Jamaluddin lain asapang benerna keur belajar hayang bener keur hayang bener pak can bisa bener hayang belajar soleh can jadi soleh numawi ilah ketika geus aya asbabuz zahmat talatun 3 perkara bakar terjadi na musibah awaluha kufrun ni'mah lantaran urang loba kufur nikmat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kanikmatan Gusti Allah mah teu kabayar ku urang dibere cager barang hakan ngeunah ngarokok ngabuak labatang knalpot motor pot bior di pot beak rokok dulur ge cok tapi urang ketika ibadah kadang-kadang uji-ujian ka Gusti Allah Subhanahu wa taala maka ku sabab sakitu hiji anu nyababkeun manusia urang kufur naon ngaranna menang musibati Allah anu kahiji kufur nikmat wala in kafartum inna adzabi lasyadid lamun manusia kufur cek Allah ka aing pasti ku aing bakal disiksa siksa aing leuwih peureus leuwih nyeri dirasakeunana naudzubillahi min lebih banget siksa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iya hiji tah. 2 ulah kabel-kabel ya Jumani ceramah geus setengah jam bae 7 atupan ngomongna ge Jumani hayang kacalikan doang sakitu pan ngomongna ge Imam Bajo ayana we hayang kacalikan jangan ngomongna hayang kacalikan tadi mah kukula nek didiukan tak-tak na teu daekeun eta nu kadua nu mantak ia terjadi musibah gara-gara idha'atul amanah urang teh lengah kana amanat ti Gusti Allah ai kitu kumaha pan urang baheula janji ketika di alam ruh alastu bi rabbikum cek Allah wahai manusia wahai cabang bayi apakah dia sadar cek Allah bahwa aing pangeran dia qalu bala syahidna sumuhun Gusti kantenan Gusti teh pangeran abdi seja taat seja turut ka parentah Allah Subhanahu wa ta'ala ngomong nama urang teh endek taat ka Allah endek ibadah ka Gusti Allah burusut di alam dunia jawab nu jujur urang cangkatek loba ingkar janji apa loba nepati janji ingkar ulah jauh-jauh salat besesa sesa tandur sesa ti kebon sesa ti pasar sesa ngozek sesa ngomongkeun batur kadang-kadang teu salat